Nah, ketika seseorang melupakan terhadap dosa yang telah dia lakukan, bari jeung teu aya saeutik oge rasa sedih, rasa nalangsa, rasa kaduhung, rasa hanjakam, maka alamat eta jalma cilaka. Nauzubillah ini. Makana urang mah kedah seueur emut kana dosa. Makana sing seueur maos istighfar. Minimal sadinten sawengi ulah pirang 300 kali istighfar. Kanjeng Rasul oge jalmi anu dimaksud ku Allah anu geus dinaon diraksa dina midamel dosa tara pirang Kanjeng Rasul cek sariwayat 70 kali istighfarna tobatna ka Allah, cek sariwayat 100 kali dina sadinten sawengi istighfar tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Rasul hiji tanya teh lamun urang loba poho kana dosa nu geus kalimat bari jeung teu aya rasa kaduhung, rasa nalangsa, rasa hayaka, eta teh alamat cilaka. Sing emot Saur Syekh Nawawi Al-Bastami wahya ay warhalu annaha ikallahi mahmudun ay mahmudatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha. Sing emot dosa anu geus dilakukeun ku urang teh eta teh angger dijaga ku Allah nya, dicatat ku Allah naonna jumlahna, waktu migawena, jeung tempat migawena tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing emot ulah dikira pagawean dosa urang eta teu dicatat tempatna, teu dicatat waktuna, teu dicatat jumlahna. Masya Allah, itu tercatat sadayana sekecil apapun perbuatan tersebut. Allahu Akbar. Jadi perbuatan dosa teh tak saumulana sahaja anu migawe hiji dosa maka secara otomatis eta si jalma geus naon nempelkeun noda hitam dadina hatena. Sakali berbuat dosa maka satu titik noda hitam tertempel dina hati. 2 kali nempel kita titik dan eta teh, 3 kali nempel titik. Semakin banyak orang migawe dosa maka titik hitam eta makin semakin banyak anu kabungkus kana hati urang. Nauzubillah ini. Maka lama dengan kelamaan eta hati jadi poek, jadi gelap ya, akibat dosa. Nauzubillah ini. Jadi ketika eta hati sudah gelap, begitunna bakal teras. Ya, ketika teras tobat kana wae beureuy terus migawe dosa, maka lila begituna bakal pahit. Jadi nu kadua perkara alamat adana ciri cilaka wa dzikrul hasanati al-madiyati bil qalbi wala yadri akubibat al-hasanatu akudat wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya bi anto mahan naturalaha wa lam yarqa bil kismati wa nadruhu ila man huwa dunahu fid din ayyil amalis salihi wa lam yashkurillah ala ni'ami amali nafsi. Ciri cilaka anu nomor kadua teh nyaeta wa dzikrul hasanati al-maudiyati bil qalbi. Sok ngingat-ngingat kana pirang-pirang kahadean anu geus kaliwat kalawan hate, ingat-ingat terus. Ya Allah. Ingat-ingat karena kahadean anu geus kaliwat bil qalbi. Wah, ngomong baru lamun nih cacak wah. Ya Allah. Ingat-ingat
berarti lamun ingat keneh mah eta cirina can ikhlas. Da kuncina ikhlas mah dua, rumus ikhlas mah dua R. Lakukan, lupakan. Can ikhlas. Jadi ikhlas mah simpel lakukan, lupakan. Berarti lamun amal hade masih keneh diingat-ingat berarti masih can ikhlas. Cirina gitu aja, cirina juga gitu lah. Nah, jadi ciri cilaka teh nu kadua teh sok nginget-nginget karena amal kahadean ku hate. Barikeun mamena teh can nyaho nah eta amalna teh diterima apa ditolak ku Allah. Saya para jamaah sadayana nasihat anu sangat berharga kamu urang sadaya khusus kamu simkuring urang diajar ieu hate mohokeun kana kahadean anu geus kaliwat anu kada seueur diingat-ingat naon cenah tadi tadi wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya bi antamahan nadrallaha wa lam yarqa al-qismati abil kismati anu katilu ciri cilaka teh wa nadruhu ila man fawqahu pitunya sok ningali eta si jalma dina urusan dunya teh kasaluhureun. Jadi melihat dina urusan dunya teh kasaluhureun diantomahan secara yen naon negeskeun eta sejalmaan nadro kana ningali lahak kana eta dunya teh walam yardo bari teu ridho eta sejalma bil kismati kana pembagian di Allah itu ningali dina urusan dunya kasaluhureun urang dina urusan dunya loba ningali kasaluhureun teh geus alamat pincilakan moal bisa tenang hati jeung moal bisa tibra no anu ningali kasaluruhan dina urusan dunya batur kabeuli mobil kabeuli kendaraan kabeuli lahan kabeuli naik jabatan dunya munang naon kabungahan nyawa hati amak gitu tah teu ridho gitu bahkan sok dari tuna timbul hasud naon hasud teh ngarep-ngarep eta kanikmatan nu aya di batur teh sing dileungitkeun sampai kapanpun eta moal bisa tenang hate urang sanajan dipikiran terus-terusan lamun ieu hate anggar dina urusan dunya teu bisa ningali kahandap ningalina teh ka luhur wae anggar eta bakal marojenja wae tah batin teh bakal galau resah bakal silau nu bakal galau resah gelisah ka dituna moal tenang hate moal pikiran sare nya silakan disiksa dengan keadaan gitunya ya Allah bergejolak terus hati bedituna demo ka Allah Gusti manina mana teh atuh Gusti ka abdi geus we podar Gusti cenah abdi teh tuh pan jadina putus asa ngaral kan putus asa teh eta teh dilaknat ku Allah digawe ya Allah nya sing ridho diajari ridho kana pembagian di Gusti Allah rizkina anu kaopat anu terakhir wa nadruhu ila man huwa dunahu bidini ciri alamat cilaka teh nu nomor kaopatna tegesna ningali kasahanapeun kabatur teh dina urusan amal solehna sia teh tara ngaji sia teh tara salat sia teh tara wiridan gitu sia teh tara zakat sia teh tara naon sedekah sia teh tara puasa sia teh mulkar cenah teu muka haji teu hayang teu habitan umroh teu habitan hayang haji hayang daftar haji
Jadi selalu dina urusan amal soleh kabatur teh ningali teh lain kasaluhur tapi kasana. Ya Allah. Walam yashkurillah ala ni'ami amali nafsihi. Bari eta jalma teh henteu syukur ka Allah kana pirang-pirang nikmat amal dina eta jalma. Henteu syukur kana nikmat amal anu ku Allah dibikeun ka dirina. Yang kudu maka bakal ngandi ka Allah sallallahu Gusti Allah. Awat tuhu ngersakeun kaula ka eta si jalma. Bimani kalawan nyegah kaula. Iyahu ka eta si jalma an dunya tina perkara dunya. Wa i'anati jeung nulungan kaula iyahu ka eta si jalma ala taati kana taat ibadah. Walam yuridni jeung teu ngarepkeun eta jalma ka kaula bi ridho kalawan ridho wa syukri jeung syukur. Pataroktuhu maka ninggalkeun kaula ka eta si jalma bitarki nusratihi kalawan ninggalkeun nulungan kaula ka eta si jalma. Ya Allah. Oh. Aduh Gusti Allah. Ketika eta jalma ningali urusan agama kabatur tegesna amal soleh kasahana bari jeung bersyukur kana nikmat amal anu dibikeun ka dirina maka Allah bakal ngandika kumaha cek Allah kaula bakal ngersakeun ka eta jalma bakal dicegah ku kaula tina urusan dunya tuh nya jeung bakal nulungan kaula ka eta jalma dina urusan taat ngan ku sabab teu syukur ku sabab tadi teu kumarima teu daek naon ningali dina urusan amal teh kasaluhureun kitu nya maka patarok tuhu kaula bakal ninggalkeun ka eta jalma bitarki nusratihi kalawan ninggalkeun nulungan eta jalma bakal naon dijauhkeun tina pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min Allah. Eta para jamaah sadayana opat perkara non ciri nya ciri na cilaka teh aya opat perkara anu ngajadikeun ciri jalma bakal tumiba kana kacilakaan. Coba urang simpulkeun hiji naon cenah tadi teh poho karena pirang-pirang dosa anu geus balik dengan rasa hanjakal dengan rasa ya. Sing emo eta dosa teh dicatat di sisi Allah bilanganna jumlahna waktu migawena jeung tempat migawena tercatat di sisi Allah sing emo anu kaduana ngingat-ngingat kana pirang-pirang kahadean anu geus kaliwat kalawan hati bari jeung teu nyaho eta si jalma teh saha amal hadena teh ditarima apa ditolak ku Allah teh eta mani pede nya mau ditarima dong amal hadena diingat-ingat Allah pon 50 sak nah nya nah wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Da aya di nusanis teu naon urang nyaritakeun kana kanikmatan ti Allah lamun judulna urang tasyakkur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Masa tahadduts bil ni'mah teu naon. Kadang-kadang sok ieu wae teh ngolen wae kadang-kadang tungtungna mah sok aya naon kapuji ka dieu teh caritakeun keadaan. Jadi tantanganna itu ujianna sok ngajiclak wae kitu tah hate teh. Niat nama hayang tah harus binikmah tapi kadang-kadang ya agak ngajiclak teh ka dieu teh. Jadi we hayang kapuji teh can mangkat dulu nya ulah mun bisa mah kitu nya ulah. Waetanna pinter waetan. Sok ngagaleong wae nya teh ngajiclak. Urang pernah waetan. Gitu ya Allah. No katiluna cirina alamat cilaka teh ningali urusan dunia asalu
abatur kasarun gitu. Bari jeung manehna teh teu ridho kana pembagian di Gusti Allah. Nu kaopat ningali kajalma anu sahandapeun dina urusan agama tegesna dina urusan amal soleh. Bari jeung eta jalma teu syukur kana nikmat amal anu dipasihkeun ka dirina. Eta opat perkara anu ngajadikeun ciri jalma bakal pindah jeung kacilaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sing ditebikeun sing diraksa ku Allah sing salamina ayeuna perlindungan taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakitu muga piatur punten muga suhun saya nanti Allah lepatna dina kabolan sing wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.